Ani prek calik di payunan hawu yang harapan sene anu ruhai ngasur-ngasurkeun suluh sangkan kumaha eta hawu aya seunean cek dina paribahasa oge sababun wal musabab mun aya kajadian pasti aya sababna heula wal mungkin aya sabab tanpa aya sabab. Hirup di dunia ngan ukur samantara moal salilana orang hirup di dunia bakal balik kanu boga. Hirup teh nyaeta dua kali. Hirup nu ayeuna jeung kehirup dimana orang dibangkitkeun tina alam kubur. Hirup nu ayeuna bakal dipertaruhkeun jeung dipertanggungjawabkeun dina hirup anu kadua. Matak ari jadi jalma mah kudu bisa ngukur kana diri, sangkan ulah kabablasan teuing, sangkan ulah jongjon teuing hirup. Hirup anu bagja salawasana nyaeta hirup anu inget wae kana ajal jeung irahat urang maut. Cep jaluan king sing alaringet ka Maha Kuasa, ulah laluhur teuing omat.